para aki-aki seni sejak ngaguar larang ini suara ini Langkang menta kanu suci dinu suci di sana kaulah ning kita sama mati saat usia yang tua sahadat bakti jemput jati marang nuhun anu wangi sejak rejeng anu suci haji pancapan sami masan dasna dinasku pusaka muhur rahayu triswa itu saja mahilah samyan hukum alam kajarakan paraksa jeung kuncen kelar dengan sama mandala serba muka siloka pamitan sunda larangan mandala jagalu pakuanu tulisan sejaman kalangan mandala wangi raksati jan mahla jaya
bawa rajang Sunda Mandala Bayu Sabda Cumarita ukirkan hendak benang yang sohira lucukan kapangeran Lagian Prabu Tarubawa Jemana kapal pujangga sarta jaman Bahula jaman mana Carita Prabu Tajimalelajan Sumedang Larang Carita Prabu Tajimalelajan Sumedang Larang Siloka mangsa baheula Cinarita mangsa kajamaran Ambang mangsa kahirang kaaya kawaluku Raja para koha baheula nudukeun kana Najan kawasan nepi ka binasa tetepkeun panceun binaka Sampurasun sukma para perbayak sasungkemna ing putu alam nyiptakeun pada-pada Jati sukma pada cinta inang turunkan sadar sejati nyansipnya diri waktu hati putih malah jadi hiji mamurah ingat yang putih anu
Kasunan Gunung Jati Sesai Hidayatullah Dimas Ratu Fatimah Ganda Asari Purna Putra Mahkota Prabu Yang Santang Anumula Prabu Guru Aji Putih Prabu Taji Menawa Prabu Lembu Prabu Tirta Kusuma Mas Patuakan Prabu Putumu Pangeran Samui Kakak Besar Gajah Agung berhilang kapal Haji Malelakan Dihaga Sukma Ayana Yusuf Maraka Badal Kabula Bersani Allah Ta'ala
ngabiji yang maha suci Allah. Tepikeun ka sakabehna umat Gusti anu tikar tikiduna ti wetanna ti kulonna dijegekeun ku sadaya ieu raja. Kadang anu berkejauhan, kadang anu jauh dekat. Mangkan kuring areling, aranjeun kuring areling. Ulah hilang ka ibu bapa wayah ada jamukan kedua cerita simpan di mana
maklum anakku, maklum aku jadi boga anak namun sahiji ona bayi aduh Gusti, aduh mulai hati nyeri balihan sesambatan jawab anu, jawab anu jadi jawab ani bapak hati mah
Hari bapak mah, tapi malah dan kami kedua cerita yang simpan di mahkamah ada nama
Tanpa